tadi paunana naon Patra Komala eta identitas kota harapan ya mah Kang Margi teu sadaya ieu mah sebagai bahan informasi oge Margi ribuan Kang seniman sakota Bandung teh aya nu teu paham aya nu paham ya teh Kang perkawis pergerakan urang-urang disangkana teh kudu apa teh kan urang teh cicing we geuningan nya nah nu mawi ieu mah media sifatnya terbuka amanat atanapi nu tadi ajakan akang ka baraya-baraya mitra sadayana nu salam dunya ieu mah Kang hai program Atos tadi kan Atos perlu diketahui bahwa lingkup seni yang ada di Kota Bandung itu sekitar 800 kabayang kan 800 nah dengan adanya tim pembinaan ini juga mereka mengupdate data yang dari tahun-tahun sebelumnya tidak pernah divalidasi. Jadi Atos mengerucutlah mudah-mudahan dengan kevalidan data ini insya Allah kapayuna ditunjang oge ku program cangkulileum mudah-mudahan lingkup seni anu aya di Kota Bandung ya langsung lebih juara di gitu. Tah ukeuna oge ka para wargi ya pemirsa dimanapun di dunia maya nya dunia nyata tah di 800 ieu kabayang Kota Bandung nu aya di kebudayaan nu aya di Dinas Kebudayaan Pariwisata eta satauna mung sabaraha persen gitu istilahnya. Nah ini harus harap dimaklumi juga oleh seniman-seniman yang lain, lingkungan seni yang lain. Insya Allah mudah-mudahan kedepannya bisa hoyongna berbagi lah ya. Istilahnya nanti ada tim kurasi juga dari kita. Sebetulnya kan kita Kang Wawan teh tim kurasi. Jadi sik mana lingkungan seni anu tos pantes. Emang teh sesah ka kabinet teh. Tah eta. Komo ayeuna ngagagas program kieu kan disebatkeun potensi unggulan teh potensi anu memang didinya disebat teh sabibir hiji. Satu tapi dia punya khas gitu nya, punya kekhasan. Cibiru rea komo terus jadi warisan budaya benak. Ieu rea apa udah sami emang si mawaan mah cenah ka abdi teu mawaan. Teu butuhna dua. Kita terkadang kena sabar ya ke depanna panginten mudah-mudahan orang terbebas dari pandemi ini, mudah-mudahan biasa aktif berkegiatan seni budaya atau biasa yang disebutkan offline gitulah ya. Dan pasti kan sok tos karangan gitu nya. Para wargi Bandung teh tos kangen gitu kan, urang teh biasa nonton langsung tampilan-tampilan gitu. Nah, ini mudah-mudahan kapayuna urangnya di paparin anggaran anu mumpuni kangge seni budaya Padewan aya. Urusan penganggaran ya Padewan. Ya. Tah ieu kawan kamariki abdi rugi waktos Kang tiba di jajaran pariwisata di teman-teman pariwisata ya pelaku pariwisata. Di Sabtu Minggu kamari di Bandung teu aya bus anu istilahna mah anu tiarap di garasi masuk aya. Dia tuh tos artinya sudah mulai. Nah itu lahan kage urang seniman bagian aya kabar gembira ya alhamdulillah oge dua dinten kapakar panginten abdi teh naon kenging WhatsApp bahwa Bandung memang sudah masuk ke level 2 di Mendagri level 2 panginten enak ku pimpinan nuju disusunkeun kangge karwana bisa Allah menyusul. Nah ke kapayuna kan pamitos dibuka teh PSMS tiasa dibuka, tiasa dibuka, pasir kunci tiasa dibuka, atau sarana olahraga sangat-sangat tiasa dibuka. Mulai namanya kudu wayahna panginten. Jadi program kawan ieu tapi apresiasi jantan pelaksananya adalah kita virtual atau jumlahnya terbatas, hanya tidak ada penonton tuh kosongnya kosong gitu. Mau abdi ge haloreang kapayun teh da kosong. Jadi wayahna masih nonton di mana saja atau di rumah. Nah kapayuna mudah-mudahan urang saling jadi Kang Wawan maksana teh urang kurasi deui lingkungan seni mana anu teh acan urang tampilkeun di tahun-tahun sebelumna. Urang ngayakeun deui tampilan-tampilan kesenian gitu. Jadi jangan sampai kegiatannya stagnan terus didinya we nah. Urang
saling kolaborasi, saling koordinasi. Mudah-mudahan atuh ke lama-lama kan sabandungan teh anu ti 800 lingkung seninya teh insyaallah tiasa katampilkeun ku urang. Tah nitip oge kali mun seni nu sanes mangga silakan berkreasi, tunjukkan karya-karya seni yang dimiliki gitunya, karena memang ayeuna kan masa kompetensi istilahnya gitu kan. Jadi saingan semakin banyak, jadi mudah-mudahan teman-teman di seni di Kota Bandung ini bisa lebih meningkatkan kreasi. Seperti hari ini saja Mang Aki, dalam satu judul kolaborasi seni lokal ini 5 lingkung seni yang bisa menerima manfaatnya. Artinya 5 lingkung seni ini tampil dalam satu garapan bersama. Tuh, alhamdulillah keberdayakan 5 lingkung seni itu dalam satu program mantosan Pak Kabit. Kayak dikurasi deui, mudah-mudahan lingkung seni anu sanesna tiasa urang berkegiatan seperti itu. Etang statement di akhir. Mangga ikuti zamanmu, jangan tinggalkan budayamu eta. Atur nuhun Pak Kabit, kakir wan kieu teh. Amin. Atur nuhun Pak Kabit, kasep ora mun ceuk panawan keneh hayang. Atur nuhun Pak Kabit. Mohon sami-sami hatur nuhun sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh Pak Kabit. Mohon supados teh. Gitu Bang. Kayak pun padewan ya. Aduh. Hoyong pilih majana cenah. Aya eta moal bireuk. Moal bireuk. Daun bireuk teh. Iya, dewan Bireuk di sami kasep. di Indonesia kenapa? Mohon. Urang lengsekeun heula. Oh, nya. betul, nya. Urang lengsekeun heula aya padewan, kayak urang tinggal hasil kolaborasi ieu nya. Ya. Ayeuna mah urang dewan heula we panginten. Siap. Aya komisi D ya di fraksi PKS anjeunna sami ya kasepna. Mangga Pak Dewa. Ya pilanan tadi Alhamdulillah. Iya. Da abdi ge salasa tos kenal, Oh. tapi wargi-wargi di bumi kan ya teh. Biasa nama upami sumping di dinas, sumping di dewan teh sambutan. Margi ieu mah acarana ge acara kebudayaan. Urang ngobrol we da geuningan kitunya budaya orang Sunda mah. Hade goreng ngomong. Nah, artina ayeuna ge Kang Haji kitu sambil acarana mangga Kang Haji nguningakeun margi nu ningal teh saalam dunya ya teh. sakedap kali urang entos heula Oh, mik nanya. supaya serada beng. Mohon, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah dina ieu saat tiasa silaturahim. Alhamdulillah. Abdi ngawakilan reng-rengan di DPRD Kota Bandung. Anu kahiji ngawilujengkeun Mang Wawan. Teras apresiasi anu saageng-ageungna. Khususna Kang Pak Kabit anu tos aya di dieu. Pak Kabit seni budaya Kang Irwan. Anu aya di mana-mana. Ai kamari mah aya nu naos aya Pak Kabit teh bade nyalon wali kota. Aduh, datang undalapan kopi masih di lingkungan. Aduh, Enjing-enjing aya di Cibiru. Ya. Sonten aya di Coblong. Teras wongina aya di Bandung Kulon. Perhatosan pisan sia. Aduh, silakan. Luar biasa itu 810 lingkung seni teh, kan lingkung seni, teras paguron, teras hanggar, kira langkung kan aya 810. Acara organisasi seni. Acara organisasi seni. Kedah kakuliling kasih silaturahman dan menuju pandemi saurna teh. Itu ada sisirikan. Nah gitu. Asik sehat we Pak Kabit ya. Terus Wan Pribados Andri Rusmana, anggota Komisi D. Nah, karasan seni budaya teh salah sawiosna mitra kerja Komisi D. Laras. Jadi di Komisi D teh aya naon wae, kahiji mitra kerja urang teh selain budaya pariwisata, Dinas Kebudayaan Pariwisata, aya pemuda olahraga di Spora, terus aya Dinsos, terus aya Disdik, aya Dinkes, terus aya DP3A, terkait sareng anak oge perempuan, terus DP2KB. Ieu salah sawiosna aya di Komisi D. Nah nu sanesna aya Kesra, aya Bazna, sareng
organisasi-organisasi anu hubungan sareng Kesra eta aya di komisi D. Sapertos kitu mangwan komisi D teh. Terus kamari teh keamanatan nu sanesna di DPRD teh janten anggota Bapemperda. Bapemperda teh ieu salah sawios tugas sadayana dewan. Eta terkait pembentukan peraturan daerah. Kan tadi aya nyanyina tah. Perda nomor 5 tahun 2012. Nah, itu salah sawiosna hasil tina kerja-kerja DPRD Kota Bandung. Sepertos kitu mangwan. Tah kan tadi nutos diunyakeun ku urang-urang kita di Pak Kabid tos nah tarekahna sapertos kumaha tah akan Kang Haji nguping tarekah anu tos dieukun ku Kang Irwan kumaha kabarana Anu kahiji panginten abdi ngapresiasi yang dinas teh ngiringan istilah nama mengikuti zamannya. Janten ngiring kana zaman, teu ketinggalan zaman. Tadi leres saur Pangwawan, upami ketinggalan zaman mah panginten dinas teh tiarap da pandemi, moal aya kegiatan sareng sajabina. Namun ninggal Budpar, ieu luar biasa tim Budpar duhika dengan ayeuna terus berinovasi. Jangan kumaha sakan para seniman budayawan ieu tetep nanjer di masa-masa pandemi sapertos ayeuna. Sareng anu langkung utami ieu ternyata cakupanana langkung luas. Upami biasa pas offline mah panginten nu di dinya hungkul anu tiasa nonton. Cibiru teh, Cibiru. Reak ngadunya teh geuningannya waktu di Cibiru di dinya we di Panggenep ka luhur. Ayeuna mah reak barong pencak ngadunya teh laras. Eta teh disakoalakeun ku kopi. Janten dino ayana pandemi teh aya hikmah. Nah, janten Budpar kami sangat mengapresiasi dari DPRD Kota Bandung. Tentunya hari ini kita terus mengawal terkait dengan Perda 5 tahun 2012. Perkawis pelestarian seni tradisi. Nah, nu langkung utami deui abdi ngahaturkeun nuhun ka para lingkung seni, para kreator, para sesepuh anu parantos ngalestarikeun dugikeun ka deungeut ayeuna. Upami di mah atas teubireuk deui ayo mohon aya mah wilayah akang ngapukur teh kan. Ieu mah karana anu paling ditu abi kantos ka ditu atuh kasekewa. Alhamdulillah mudah-mudahan kapayun mah sanes ngan saukur 5 lingkung seni gitu da aya hoyong nama ngobrol sang Kang Iron hoyong nama sadayana ditampilkeun sampai subuh sih kan subuh sapertos kitu tapi ieu kabar anu tantos sae janten kamari Pak Kabid abdi oge sempat ngemut ieu kumaha carana saur abdinya sakan lingkung seni teh para seniman budayawan sesepuh sadayana tiasa nanjeur di kondisi ayeuna teh aya kacariosan di nu ngical tarompet moal aya nu moal aya nu nawarkeun dog-dog moal aya nama sapertos kitu sanes ku ngaleret ka ditu berarti orang Cibiru karasa di sagrup di jual beli aduh aya ada payuna gitu payuna penonton sangat gitu nya nah janten kitu mauan kahiji apresiasi anu sageung-ageungna teras berinovasi janten seni budaya anu aya di Kota Bandung anu sakieu seueurna ieu tiasa dinikmati ku saseueur-seueurna masyarakat khususna di Kota Bandung umumna masyarakat sealam dunia. Nah mudah-mudahan ku inovasi-inovasi ayeuna kamari kan aya Bandung Reueus ayeuna anu tos aya di 5 kecamatan. Di dinya teh para seniman budayawan teh sauna teh diedukasi. Kumaha sangkan go internasional di godok di touch up kawan dibuka. Nah betul. Jangan ieu luar biasa saur abdi teh. Kamari abdi sempat ngisi podcast di Cibiru. Penghasilanna teh sasasi teh tiasa 15 juta mah. Ku deket ayeuna. Dengan kondisi pandemi. Kondisi pandemi. Janten pas kamari aya Bandung Reueus seras nasihat edukasi, pendampingan ka para pelaku seni budaya supados go internasional kumaha cara naon namina teh ngelola organisasina, terus kumaha carana sakan tiasa tampil ngadunya gitu nya. Nah, mudah-mudahan ku kemasan-kemasan ieu, ku inovasi-inovasi ieu tadi anu dicita-citakeun ku urang sadayana, para seniman budayawan kesejahteraan anak kapayun teh terjamin. Eta Bang, mun bisa nyambung kitu nya di anggota dewan,
kakak hadis, Ya, dinas, ya, dinas. ka pelakuna eta biasanya bukti itu ada program kumaha. Ya, pan kieu aya nu disebutkeun naon namina teh bersinergi. Sinergi. Terus aya nu disebut kolaborasi. Jangan. Tah ieu teh untuk menjaga eksistensi komo Harus ayeuna bisa. kondisi pandeminya gitu baginda. Mohon laras pisan Mang Wawan. Mangga, Kang. Teras anu salajengna ieu kan simbiosis mutualisme. Beras. Saling menguntungkan. Beras. Jantan tadi tongan saukur jantan beban dinas Oh. dan dinas mah mung saukur jantan pemacu unggul. Beras. Jantan upami ngandelkeun dinas 810 sanggar lingkung seni sareng penca sadayana panginten moal kake moal cahaya. Beras. Namun pasihan stimulus. Nah mudah-mudahan stimulus ieu anu bakal ngahasilkeun langkung. Maka saur abdi teh pemerintah Kota Bandung ya eksekutif gitu ya dalam hal ini sudah seharusnya hari ini mengapresiasi siapa? Dinas Kebudayaan Pariwisata dengan apa? Dengan dukungan anggaran. Iya. Karena upami misalkan Kota Bandung misalkan merhatoskeun ka para seniman, Betul. budayawan, ka para sanggar, lingkung seni, teras padepokan, sadayana diperhatoskeun ieu timbal balikna bakal ka Kota Bandung deui. Nah tadi Dampakna ka Kota Bandung deui. Tadi laras saur Pak Kabid. Mungkin upami ti luar misalkan aya wisatawan Nusantara atanapi wisatawan mancanegara sumping ka Kota Bandung teu pareumeuh obor. Oh, hoyong ninggal barong Sunda ka ditu ka Sekaloa. Oh, hoyong ninggal reak ka Cibiru. Aya pilihan. Aya pilihan. Tujuan gitu. Nah, eta kan tiasa ningkatkeun PAD. Atuh da moal mungkin wah uih ti Belanda ka dieu. Iya. Ka dieu terus uih deui. Beres. Kan pasti nginep heula di dieu. Iya. Tuang heula di dieu. Beres. Kan di Bandung teh aya bakso Ceipin, Iya. aya cilok Mang Maka Uun, jeung aya seblak. aya seblak teneng, Aya misalnya. ciloknya. Aya cilok. Program kampung kreatif kan biasanya masing-masing punya potensi mah benten gitu dah. Bagus. Dua jalmi kan. Dua orang-orang hebat yang tadi teh ya sanes diuji kan kita tes sana tapi warga Kota Bandung terus ayeuna saalam dunia tiasa ningal tadi aya Kang Irwan Nah, warga Kota Bandung salam dunia ayeuna teh. Oh, geuningan ayeuna mah. Iya, seger kene. Ieu na emutan-emutana gitu nya. Manawi Kang, kanggo nama-namina teh statement. Nah, tapi insyaallah dugi kareng saya Kang. Siap. Dugi ka magrib. Dugi ka magrib. Statement Kang selaku anggota DPRD Kota Bandung terhadap konsistensi para pelaku seni di masa Indonesia. Yang pertama, ya tadi mungkin apresiasi yang sebesar-besarnya untuk para pelaku seni, budaya, dan juga teman-teman di dinas mungkin hari ini yang terus konsisten, terus istiqomah untuk mengimplementasikan Perda 5 tahun 2012 terkait dengan pelestarian seni tradisi. Dan pelestarian ini tentunya tidak hanya menjadi tugas sesepuh para seniman budayawan, ini menjadi tugas kita semua. Tidak hanya menjadi tugas eksekutif dalam hal ini bidang, dalam hal ini dinas, tapi menjadi tugas kita juga di DPRD Kota Bandung. Bagaimana kita bisa berkolaborasi, bagaimana simbiosis mutualisme ini terus berjalan di Kota Bandung, sehingga Bandung ini menjadi kota yang betul-betul nyaman untuk semuanya. Bandung ini menjadi kota seni budaya. Dan kalau misalkan kita bandingkan dengan daerah-daerah yang lain, Bandung ini tidak kalah kaya akan seni budaya. Nah, mudah-mudahan dengan perhatian terhadap seni budaya ke depan, ini justru ada timbal baliknya ke Kota Bandung itu sendiri, dan terus berkarya untuk para seniman, terus berinovasi dan terus mengikuti zaman. Dan mudah-mudahan para seniman budayawan terus nanjir, sejahtera, sarang majeng teras. Amin. Hatur nuhun Sami. Mangga Atau saya? nuhun Ya, sampai deui. Oh, hatur nuhun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh nuhun Kang Haji. Aduh, nuhun. Aduh, segernya Kota Bandung untuk mewujudkan Bandung juara dengan dua potensi dia abdi yakin kan. Endingna Bandung geus eta jang para senimannya. Bandung bangga, Bandung geus boga seniman-seniman anu memang ngagaduhan prinsip
bersinergi, berkolaborasi, menjaga eksistensi di masa pandemi. Urang tinggal Pak Kabin hasil hasil kolaborasi ya. Oh, hasil sesat kolaborasi ya. kayak ini ya teh. Ya, maka begitu na kasangkeun.